Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sareng simkuring di channel perguruan silat Garuda Layang. Mudah-mudahan orang sadaya aya panang tayungan Allah Subhanahu wa taala dimudahkeun urusan urang sareng dicukupkeun segala kebutuhan urang. Dina dinten ieu simkuring menuju aya di daerah Rabak. Simkuring sareng Abah Dulapi anu kawitna asli mah ti Rawayan cenah ke urang taroskeun bae ka Abah Dulapi. Abah Dulapi sebenarnya ya Abah Dulapi asli urang mana? Urang Rawayan. Mun pedas dituna geus keluar. Mesti di aku. Mesti di aku. Jadi setiap poena ya Abah Dulapi ngacacang baik gitu kan, ka mana baik gitu kan Abah Dulapi. Pamajikan geus teu boga. Pamajikan geus teu boga. Anak teu boga. Anak geus teu boga. Jadi setiap kaluari Abah Dulapi ke penjarahan mana baik anu hisabak ku Abah Dulapi ieu ka keramat-keramat mana baik kira-kira di bagian kidulna. Di bagian kidul mah eta. Keramat Solear geus. Didinya kira-kira anu sok aya penampakan naon bae di keramat Solear kira-kira. Ieu nama ekoromah nama. Ekoromah nanya. Jadi loba anu datang ka darinya. Kadang-kadang pamentakan masing-masingnya. Aya anu minta hayang kana dagang, anu hayang kana istilah boga pamajikan beureunya. Tapi ari sebenarnya mah Abah Dulapi urang teu meunang mentakan kos kitu ka kuburan-kuburan ka keramat-keramat sebenarnya namanya. Ngan eta mah ala kadar paribasana urang sakuduna mah urang eta ka tempat nu karitu urang hodorotan bae tawasulan bae kana nabi-nabi urang. Kakolot-kolot ulang jeung kanu aya nu dikubur di dinya. Cek Abah Dulapi eta kamari kan aya kembang sereh eta di bagian penjarahan mana teh? Penjarahan di Tirkihiang. Di Pasir Kihiang. Penjarahan saya teh ngaranna. Ieu mah di santri ngaranna. Aya di santri eta. Tapi eta geus ninggal. Mohon geus ninggal emang. Tapi eta sering anu ngalala di dinya teh kembang sereh. Atuh di rabut loba ngarabut. Tapi beunang. Beunang eta mah nya. Jadi anu lainna deui kira-kira kan di bagian Cibutomo cenah di bagian penjarahan Cibutomo cenah kan aya guci cenah emang di dinya aya nya. Aya dinya guci, tapi di dinya mah cenah anu meunangkeun kan. Bener anu meunangkeun dinya mah. Tapi Abah Dulapi ieu kira-kira ieu ka mana? Anu kamari kan anu istilah kembang pancawarna kan can di arah Abah Dulapi. Pancawarna di daerah Cilaban. Daerah Cilaban. Santri kan. Tapi eta cenah biasana eta kembang pancawarna aya anu napakan ka? Aya anu tapa. Jadi aya anu tapa cenah di dinya nya. Jadi pernah main ngajirin gitu keluar di kembang pancawarna. Aya lah. Keluarnya. Jadi kembang pancawarna eta cenah kira-kira jam 12 beurang nembongan anu manggihan budak angon sampai budak angon eta lalumpatan ka sararieun ku penampakan eta kembang pancawarna. Tapi eta can beunang nya. Tapi rarasaan mah Abah Dulapi eta mah Allah didikeun naon dasanakan eta kan masih aya anu lapangan keneh. Mudah-mudahan be ulah ben. Urang teh manyareat loba urang. Kan be dihasilkeun urang. Jadi urang alap bae, urang cobaan bae di dinya atuh anu meunang bae urang pangsyukurna atuh ari teu beunang mah mun can milik urang tamanya. Mudah-mudahan urang milik jadi engke ku Abah Dulapi rek dijangkeun eta nya dihalak di dinya. Jadi Abah Dulapi salina ieu boga istilahna meunang narik-narik barang pusaka anu sekarang itu kan model-model keris segala istilahna. Batu segala bermacam-macam istilahna penghasilan menang narik kadang-kadang diwaris-wariskeun bae nya. Diwariskeun bae. Kali sawaris nya. Tapi sok aya meureun ieu teh meuli rokok mah. Itulah. Aya bae nya. Alhamdulillah. Urang teh jadi masalahna urang ngaben bejaan bae kan ku urang diwariskeun eta barang-barang pusaka, eta barang pusaka eta ulah dipusti-pustinya. Ari aya anu macan putih di mana eta? Macan putih mah di Cilaban eta. Cilaban kan iya. Ibu Yut tahu eta. Ibu Yut sama eta mah iya. Aduh, wanta.
Iya tahu. Masih Sampai masih kan kalabat kaya. oh sangarana Sampai sampai ngaranna eta sering ngawujud eta mah nya. aya dinya. Oh, jadi sering aya nu mangihan di dinya. Sering Eta ngaranna macan kan. macan putih dinya mah. Jadi abdi lapis sering jarak kadinya nya. Heeh, alhamdulillah kata mah uyut tadinya mah. Oh kadinya uyut mah atuh Uyut ya bawa. Uyut arsan teh sarua oh kadinya. Heeh. Uyut arsan eta. Gitu. Teman-teman aku. Eta tuh di arminan ge harita. Arminan di mana eta? Di arminan di eta pada teman di salak kaya. Di salak mana? Di Tupan. Eta ge di dinya loba anu Ada aya. sidang segala barang. Oh, eta loba ngajarahan ka mah nya. Oh lah, loba. Alhamdulillah. Nah, sidang. Eta. Jadi pengalaman Abadul Lapi ini berarti loba. Alhamdulillah. Jadi hari asli mah Abadul Lapi itu kurang Baduy, kurang Lawayan, Gitu. kan pikiran yang geus liar ka daerah dieu ka. Itu kan. Heeh, di hotel geus di aku mun di ditu nya. No lain jadi aku sebenarnya kurang aya pengalaman urangnya. Di urangnya pengalaman lah. Duluran urang ada pengalaman mah. Kan ada orang kanebo ieu mah. Oh, kanebo asli. Kanebo na mana eta? Kanebo bayar kene. Bayar tuh ngaranna kanebo. Kanebo. Berarti bayar, Bayar. Lawayan, kanebo eta kadinya kan. Eta kene. Ari urang lawayan mengerti, padahal intinya kana kanebo. Aya ge nya hobi ieu mah kanebo sok baranti mumbahan ngelapan motor teh aya ge. Kampung berarti aya kampung kanebo nya. Ya, kamu kanebo. Peragi ngaran nomor udah gitu. Oh di dinya. Jadi lamun datang ka lawayan ka kanebo kan kadinya. Kanebo. Kanebo heula di Jamatan. Di dinya Jamatan. Tapi ari awena mah galulis di dinya nya. Iya, bagus lah marani ji biasa terus. Mandi gitu. Atuh mandi ku. Lah, maksudnya kalau sekalinya urang lawayan mah tulok mandi kan biasa namanya. Tapi kan diolah kan kurang tulok mandi kan galulis. Sarengit tahu. Sarengit ya. Tapi air lalaki mah goreng tapi enggak. Kok iya ge mah berlapan. Kada berlapi teh goreng kana laki. Tapi awalnya mah benar, tak berlapi pulang malam. Oh berarti untuk mandi. Ini enggak bayar untuk mandi. Tapi ari ikat biasa birunya ikat Biru. Eta kan hasil luar sama. Wah. Ayo dorong kan putih. Putih. Baju kan. Bajunya putih. Bajunya. Oh gitu. Eta rawayan Dalam. Dulur urang sedang ngobrol jeung Abadul Lapi anu asli urang rawayan, urang kanebo cenah ieu mah kan teu ngarti kana kanebo. Urang sampai di dieu bae bila aya kasalahan tim kuring nyuhun ke dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.